Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ieu urang ngabahas ngeunaan resensi. Mangga wilujeng diajar. Naon ari anu disebat resensi teh? Resensi teh nyaeta ngajen atawa meunteun kana hiji karya. Karyana tiasa buku, film, pintonan drama atanapi pintonan musik atanapi konser teh ya. Jadi ngajen nya masihan penilaian ngeunaan hiji karya. Eta anu disebat resensi. Nah, resensi teh aya resensi buku. Nah, biasana isina ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeran buku sangkan jadi informasi pikeun nu maca. Jadi, kami resensi buku mah biasana isina teh ngeunaan kelebihan jeung kekurangan hiji buku sangkan jadi informasi pikeun nu maca. Salajengna aya resensi film. Biasana isina ngeunaan sinopsis atanapi ringkesan guluyurna carita film. Salian ti eta, isina teh aya oge kaunggulan jeung kahengkeran katut netelakeun nu ngagaratna eta film, ti mimiti sutradara, produser, kalebet aktor sareng aktrisna. Nah, jadi resensi film isina teh sinopsisna ya, sinopsisna, kekurangannya kelebihan eta film, teras netelakeun saha oge nu ngagaratna ti mulai sutradara, produser, aktor jeung aktrisna. Salajengna resensi pintonan drama atawa musik atau konser musik ya. Ieu biasana eusina ngeunaan paniten kana kaunggulan jeung kahengkeranana. Jadi penilaian tentang kelebihan jeung kekurangan tina pintonan eta. Pintonan drama, konser musik. Naon sih kelebihanna, naon sih kekuranganna, eta tergantung penilaian urang. Misalkeun numutkeun abdi mah ieu teh pintonan drama teh sae ekspresi para pemainna teh, tapi misalkan lightingna kirang misalkan sapertos kitu ya. Salajengna aya tujuan resensi. Naon wae tujuan resensi teh? Nu kahiji aya mikaweruh ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeran hiji karya. Jadi pikeun menangkeun pengetahuan ngeunaan kelebihan jeung kakurangan tina hiji karya. Tujuan nu kadua nyaeta maparin gambaran kanu maca atawa kanu rek lalajo ngeunaan hiji buku atawa pintonan. Nah, jadi mere gambaran jeung kanu maca atau kanu rek lalajo ngeunaan hiji buku atawa pintonan. Jadi lamun satos di resensi mah nu rek maca atanapi nu rek lalajo teh tiasa terang gambaranana tentang eta buku, tentang eta film. Nah, salajengna ngasongkeun saran atawa kritik kanu nulis buku atawa sutradara film ngeunaan karya nu dihasilkeunana. Jadi hideuk tiasa mengkritik saupamina misalkeun tina kekuranganana ku hideuk dikritik. Nah, saupami ngeritik teh kedah dilengkepan ku sarana. Hideuk mengkritik ieu kirang anu. Nah, sarana saena kedah kumaha. Jadi teu kenging kritik unggul tapi kedah dilengkepan oge ku saran. Nah, salajengna mikaweruh kasangtukan jeung alesan digelarkeunana hiji karya. Jadi urang bisa meunang pengetahuan oge tentang latar belakang sarta alesan naha eta karya teh dijieun, naha eta karya teh dipintonkeun misalkan sapertos kitu. Salajengna nguji kualitas hiji buku atawa film ku cara dianalisis kaunggulan jeung kahengkeranana. Kitu deui sok dibandingkeun jeung karya anu geus medal saheulaeunana. Nah, jadi diuji ya ieu buku teh alus henteuna ku cara dianalisis naon wae kelebihanana, naon wae kekuranganana sarta dibandingkeun jeung karya-karya anu tos kaluar langkung ti tibatan ieu karya. Nah, salajengna aya fungsi resensi. Naon wae nya fungsi resensi teh? Nah, nu kahiji ngasongkeun informasi ka masyarakat ngeunaan buku atawa film, pangpangna, keunggulanana jeung kahengkeranana. Jadi supaya masyarakat teh meunang informasi ngeunaan buku nu rek dibacana jeung film nu rek dilalajoanana. Nah, salajengna ngajak masyarakat pamaca pami buku mah atawa nu lalajo pami kanu pintonan film atau konser musik
Nah, sangkan milu ngajen jeung mere tinimbangan karena isi buku atau film. Jadi ngajak masyarakatnya sangkan milu menilai jeung mere pertimbangan karena isi buku atau film eta. Nah, eta fungsi resensi. Salajengna aya wanda atanapi jenis-jenis resensi. Nah, nu kahiji aya resensi informatif, nyaeta resensi anu ditepikeun kalawan umum terus singget tina sagemena buku. Nah, jadi informatif mah ngasaukeun masihan informasi nu ditepikeun lagi secara umum terus singget tina keseluruhan isi buku. Nah, nu kadua aya resensi deskriptif. Resensi deskriptif mah nyaeta medar atawa ngabahas tiap bab atau isi buku kalawan mincik atau kalawan rinci, kalawan detail. Jadi dideskripsikeun tiap babna. Nah, secara rinci atau secara wincik atanapi secara rinci atanapi detail teh. Nah, nu katilu aya resensi kritis, nyaeta resensi anu ngulas wincikan buku kalawan ngagunakeun metodologi ilmu kawaruh nu tangtu. Nah, iya resensi laharna objektif jeung kritis dina meunteun isi buku. Jadi resensi kritis mah ngagunakeun salah sahiji metodologi ilmu pengetahuan anu tangtu ya dina nganalisis karyana teh. Nah, biasana ieu hasil resensina leuwih objektif jeung kritis dina nganilai isi buku atanapi film atanapi pintunan drama atanapi konser musik. Mung sakitu wae anu tiasa didugikeun dina panglawungan dinten ayeuna. Materi salajengna ngeunaan prasyarat resensi, lengkah-lengkah resensi jeung raraga ngaresensi engke urang bahas dina panglawungan salajengna. Hatur nuhun kana panatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.